warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana wilujeng enjing. Tamang panu antusieu mah hormat. Ka wargi sadaya simkuring rencangan kelas 11 simkuring dibanggakeun sareng dicita. Langsung sae mugi-mugi urang manjatkeun mugi syukur sinareng kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sangkan berkat rahmatna urang tiasa ngumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Simkuring meureun nyampikeun pidato nu judulna pentingna ngajaga kesehatan. Di mana ngajaga kesehatan teh nyaeta suci ti sagala bisi atau kotoran. Contohna mandi atau ubah, dikatu awas motong kuku, miceun runtah di tempatna. Margi lamun kurang sehat, urang tiasa ngalaksanakeun sagala nanaon anu urang dititah hoyong. Mun bisa kitu video simkuring hapunten bilih aya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.